fitrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi zawi rahim. Tuh kan nya nu mantak badah cakan mantak urang sila urang neuk gadahar daging mangga neuk gadahar lauk mangga halal sanu haram-haram ulah eta cenah ahli tasawuf lain deui ahli tasawuf mah eta nya ngaharamkeun ngaharamkeun yang umum jang nyana jang nyana ge salah lain ngaharamkeun ngan pantang maksudna naon deuk ngazuhudkeun diri menuju Allah lantaran loba efek tina seubeuh beuteung bakal ngepek kana loba nginum tina loba nginum ngepek kana loba hees tina loba hees efekna bodoh lantaran teu kaburu maca Quran maca kitab maca hadis nu seubeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar wudu tuh sial cak jangan aing keberi iya dia emang cuma berihan eta mah efek mun ngadahar daging ieu efekna mun ngadahar lauk ieu efekna mun ngadahar ieu efekna ngadahar sangu ieu efekna ieu teh deuk dimurnikeun awak teh jang nyana teu meunang ngajak batur macan maksud ka Gusti Allah secara utuh nyana mah maksud ka Gusti Allah beda maksud murang lamun di imah tangga pamajikan macan maksudun ka Gusti Allah secara utuh anak can maksudun ka Gusti Allah secara utuh kitu kene santri kitu kene tamu-tamu atuh kudu beda urang mah urang bae anak jeung pamajikan dibere nyoho ge ulah naon nu kira-kira ngaganggu ka urang ulah dibejaan ieu akang mah ieu ukurna saupnya serius jasana saup teu kudu bebeja langkah-langkah deuk ka Allah mah sorangan bae boro-boro diomongkeun ka batur pamajikan ieu teu bebeja geus bae sorangan kurangi daging kurangi lauk kurangi sangu kurangi satu saat teu ngadahar daging jang sorangan ulah diharamkeun anti hungkul pantang deuk ka Allah besi jadi gangguan ngaharamkeun silaka saha nu ngaharamkeun man harrama zinatallah ulah sok haram-haram lah ka daging ulah sok haram-haram lah ka lauk ja Allah ngahalalkeun banyak ku Allah dihalalkeun kurang diharamkeun terkutuk sia kajian kukuman cenah ieu nasaut teh deuk ka Allah lain datang ka Allah gajungkal sia bohon sia ye cenah mah tasawuf sagala haram sikut habak kos kitu ieu gubruskeun ieu mah cenah ka sapeker haram talian nya jeung sapeker urusan tasawuf mah pribadi norekat ngaranna ilmu tasawuf ruh da torekat ngaranna mantak lamun teu boga guru cilaka kajian guguman ayo sia geura haramkeun daging man harrama zinatallah emang jahiliyah sia ayo sia geura ngaharamkeun lauk cara ngaharamkeun jahiliyah sia musyrikin baheula dijawab ku Gusti Allah man harrama zinatallah allati akhrajal ibadi ujang ka mangmatan hamba diharam-haramkeun dahar pokona mah pas urang keur loba yo kamari ieu keur bulan haji teh ayo dagang ceulina dahar buntut geus bogoh kalilipa dahar atu sagala naon garangaranna ati dahar geus bogoh ceker mah teh wajib dahar hulu lah dikamamanakeun hulu geus tinggal kieu bae titah salat geus teu bisa gula nih mabuk hulu numantak kulu wasrobu walatus nipu lalu bateuing innahu la yuhibbul musrifin cilaka ulah sok ngaharam-haram awas bahaya sanajan urang deuk nasauk teu beunang diharam-haram paling ge teu ngadahar aju urang lah sauk di imah urang datang ka kue sangu nanaon tamu nu aya panjana mah can tasawuf kunaon diajak nasawuf atuh kurang
teu disuguhan naon ku urang ge atuh tamu mah tamu urusanana nyana nasauk ge tamu mah pun genderuwo ieu tamu geus kesangan bae bangona teh geus lain deui wah ieu tamu berarti can dahar kajen ku kumaha ge ulah aja dibere dongeng mama mah di dieu mamna sadinten sakali geh ngan 2 huap doang lah cai ge sakieu sebab mama mah tasawuf cak tamu teh leg-leg ku sia tasawuf aing moal ka dieu deui balik aing aing lapar dibere dongeng atuh tasawuf ge yana nu mantap Kangjeng Nabi kurang kumaha tasawuf raja tasawuf Kangjeng Nabi teh raja zuhud Kangjeng Nabi ketika aya tamu ngeureun Abu Bakar ka dieu aya teu jang nyuguhan oh aya suguhan namun kebenaran eueuh di Sayyidina Abu Bakar Umar ka dieu aya tamu ieu tah suguhan di imah teu aya naon berarti kan nyuguhan itu diajak tasawuf cara Kangjeng Nabi 2 poe 3 poe saminggu teu dahar atuh kuat namun kata Kangjeng Nabi tuturkan Kangjeng Nabi kudu duduk ke kuburan di dinya atuh tasawuf pajang sorangan rahasia teh mah urusan urang jeung Gusti Allah hanya urang nu nyahona hanya Gusti Allah dia tasawuf pakos kitu neuk ngalempengkeun diri ka Gusti Allah ilmuna ilmu tasawuf metode Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin nyaritakeun rasa hikam atau illah adapun ruhna torekat madak jelema nasawuf henteu norekat gaya bagan make baju jubah mun cara jelema mah budak leutik make jubah na kolot budak leutik make jubah kolot make udeng-udeng atuh jadi tontonan kana bagarna ceng ka dieu ceng aduh bener sia mah kos barong bae sia eta kiai nasawuf tapi teu norekat sarua jeung budak leutik make jubah dek di mana bae kadeuleu kurang ngengkang kajen ku kumaha ge sebab eueuh rohan nyaturkeun ku nyana Minhajul Abidin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana Ihya Ulumuddin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana rasa hikam nikung ujianana teu beurang langsung drek-drek jang soranganeun resek segae tapi lamun encan aya torekatan encan nyaho di mana mimitina ieu nasawuf ujung-ujungnya eta batur tepuguh teu karu diajak nasawuf kunyana puguh apal ge henteu teu beurang tamu mah tamu bae dahar waduh mantak nu hese ge dan nuturkeun cara Abah almarhum di hese teh lain lalagaan nya mah puasa datang ka lohor aya tamu nu kudu dibarengan buka geus datang ka jam 5 aya tamu nu kudu dibarengan buka bae nya puasana ngan datang ke jam 5 doang urang mah lain terus banyak aduh mama nuju saum atau 100 dinten mama saum bae malah mama mau ngabatalan mama waduh teh mama manukan teh mah teu kudu puasa teu kudu ngomong ai Kangjeng Allah mah babari jasa ya Allah ya mun henteu mangga bae mama maka entos tuh berarti penghormatan teh kudu dibarengan ieu mah ketika anu kudu dibarengan bae mantap kula ge nurutan eta mah bisa asal eta tamu teu lain dahar ye nurutan Abah aing ge pokona malah mah Abah mangan sapiring ini 2 guys lah ngaleuhan guru guys tapi lamun nya nama eueuh sasatu terus bae puasa isukna eueuh tamu dia teu kudu dibarengan teu puasa bae terus teu dah teh eta kos kitu waduh urang ge lamun kitu teh ngeunaheun tah datang ka lohor eueuh tamu tambay namu atuh sia ka aing aing teu buka ye eueuh tamu aduh peribet teh aing tasoblon tah kos kitu hubungan urang jeung Gusti Allah mah jaga urang we jeung Gusti Allah jaka ditu nama lamun aya nu nuduhkeun mah engke bakal hook urang waktu urang teh ketika aya nu maot ragap dah alhamdulillahirabbil alamin kadenge ku keluarga tolol alhamdulillah aing kanyerian nya alhamdulillah teu nyahoeun urang alhamdulillahna alhamdulillah urang teh kumaha Gusti tatangga abdi mah geus teu bisa salat, teu bisa zikir, teu bisa maca Quran. Abdi mah dibere umur keneh ku Gusti Allah masih keneh bisa ngucapkeun asma Gusti.
masih keneh bisa salat. Alhamdulillah ku Gusti dipanjangkeun umur teh jang ngucap-ngucap asma Gusti. Kitu alhamdulillah. Lain alhamdulillah hadena pae. Eta mah bener kudu telu tah mah. Jadi mana alhamdulillah heula kudu nyaho. Jadi kudu nyaho mana alhamdulillah heula tah teu karagapkan ku urang mah. Alhamdulillah nasi itu jeung alhamdulillah sieu kan beda. Ngadak lamun teu make torekat moal beres kajen kumaha ge tasawuf teu make torekat moal beres. Oh, make bajuna doang ke haram ieu haram itu. Tasawuf si kitu. Tasawuf mah geus di luar syariat teu meunang dibejakeun ka halayak rame sorang hubungan jeung Gusti Allah. Deuk teu hees-hees kumaha nyana, deuk teu dahar-dahar kumaha nyana. Satungtungnya berhubungan jeung Gusti Allah. Ulah macem-macem, cenah haram, cak nyana teh dahar. Man harrama zinatullah wa thayyibat. Cenah haram make calana. Man harrama zinatullah allati akhraja lahu li ibadi. Allati akhraja li ibadi wa thayyibat. Cenah haram make samping kudu make jubah bae. Man harrama zinatullah. Bahasa zinah kan umum patali jeung pakaian, patali jeung kerapihan, patali jeung awak, patali jeung ngaguntingan kuku, patali jeung ngaguntingan rambut, patali jeung nyisiran zina ngaran. Umum teh lamun cek ahli mantek mah bahasana teh bahasa universal kuliah. Lakjun kulun teh ngaranna. Nah, mun dibongkar ka dinya mah geus datang kasar. Bahasa zinatullah panjang deuleu dina tafsir-tafsirna. Patali jeung rambut Kangjeng Nabi kamamana selalu nyisiran. Bahkan satu saat Kangjeng Nabi ningali di ember aya cai, mantes nyisiran teh ningali ka ember Kangjeng Nabi teh ka cai. Sahabat naros, "Ya Rasulullah, ai kitu tuan osok ngaca." Lain osok-osok deui lantaran di luar ieu menyisirana, kacana di jero, maka neuleulah kula ka cai nu aya di ember. Rapi hapan teu kurang kumaha. Ieu teh zinatullah, papaes Allah. Rapihan. Ketika kuku para ranjang, itu bagus. Batur mah ternak ayam, nyana mah ternak syaiton. Teu beres ieu tah. Kuku guntingan. Zinatullah. Nah, iyalah nu patali jeung pakaian, nu patali jeung kerapihan kuku, kerapihan rambut dan lain sebagainya. Anu haramkeun. Man harrama zinatullah. Ieu ayatna secara syariat kudu dibejakeun. Adapun secara thariqah pribadi ndek belah mana urang ieu ngamimitianana, zikirna ndek naon, mulai roh urang ndek dikamanakeun lantaran ibadah teh ngan sakadar datang ka qalbu, aya nu datang ka sir, aya nu datang ka ruh. Engke zikir lagi kan beda-beda, lama buda, lama suda, lama luba, lama wujuda dan lain sebagainya. Teu bisa disungut ku rasa hanya guru nu nyaho. Mantap kudu boga guru mursid. Aya cenah di itu Haji Mursid. Haji Mursid tukang ngauk temantu. Boro-boro ngaguruan batur. Iya. Mantap kadeuleu bae jelema tasawuf make Minhajul Abidin teu norekat tatasawufan. Ngaranna mutasawwif tatasawufan. Ieu nu bakal cilaka. Hihikaman cilaka tatep bae kudu boga guru. Berangkatna di mana? Jadi tegap, make sampingna tegap, pakai calanana tegap, lain bubuatan. Sebab naon? Terkendali di dia. Teu meunang ngajak batur, teu meunang cegekan ka batur. Kunaon saya make calana? Ulah teu meunang kitu tasawuf mah. Ya itu nyana bae, batur babatur sakitu ge geus bagus katutupan auratna. Kecuali bolong di dieuna. Calana bolong dah. Emang kunaon gitu? Atuh maksudna awewe teh calana bolong. Emang kunaon? Atur rada gedean we setik. Kitu kuduna. Nah ieu anu kuari cilaka tatasawufan. Akibatna ilmu tasawuf dibawa ke syariat. Ya. Cilaka. Baju tah mah rohna thariqah. Aya nu ngatur deuk kumaha. Matak bakal tegep kajen ku kumaha. Gusdur ka mana-mana Gusdur bae. Teu make kopiah make batik Gusdur kiai Gusdur bae. Agim sok itu geus make udang-udang henteu di kiai-kiai. Ieu mah keur carita antara jelema nu norekat jeung nu henteu. Pake udang-udang tilu bila perlu malah anu nyaikeun. Gusdur teu make kopiah kiai Gusdur bae. Ye atuh kumaha moal laas ku sebab pakaian zinatullah. Aneh urang lamun heula Habib Lutfi di bandara emang kumaha gitu. Buk nanya nama di sisiran make dibeureman segala rupa.
jadi beremannya nama buukna orang tekat tengah sudah terlalu habub lutfi maka lepis ka dieu wah biasa mah anu tengah saeutik deui mah make anting atuh sarua jeung orang Belanda tekat tengah mah tapi ban batinna tetep bae ketika orangnya ieu Habib Lutfi teu make kopiah buuk beureum tetep urang sujud bae moal laas ku sebab kos kitu ngapa urang batin urang mah ye teu kieu eta kamari make samping gua make salana teu hayang aing mal sasalaman emang urang teu hayang kamari mah ke jubah gua make celana teu hayang berarti batinna satungtung batin ayaan make celana nya tetep bae make samping make jubah masalah tuh make kopiah sekalipun ampura malah anu ngomongkeun paling ge kiai keur teu make ca keur teu make kopiah keur jadi mamanukan masalahnya ikir carita ahli Allah moal robah emang kumaha gitu tah nu sok robah-robah mah aing belu ka si eta gua nang kamari mah keur make jubah bener asa tapi gua make salah tayang geus ieu urang sasalaman embung sasalaman eueuhan batin urang teu katarik ruhani urang teu katarik man harrama ziyatullah allati akhraja li ibadih ditita urang make baju nu bagus make pakaian nu bagus zina teh nu bagus anu urang serem ditita dengan motif syukuran ka Gusti Allah sebab cek Gusti Allah Kanjeng Nabi nyaritakeun idza wasallah fausi di mana Allah ngajembarkeun ka hartaannya jembarkeun maneh ulah urang boga duit jutaan aya make pakaian tambalan ditambal aing duit bae cenah pakaian tambalan abe naon tuh abe di Pajar Wali aing ku batur di Pajar Wali ku batur tak ku Allah siapa tolol lah yang di Pajar Wali si ku jelema tolol wali bati Allah sanajan make bagus wali bae sanajan make jadi tambalan air rudin lain wali mah lain bae sanajan make baju rudin wali mah wali bae sanajan make baju bagus lain mah lain urusanna teh mah urusan hubungan jeung Allah ngan kumaha keur carita man harrama zinatallah pake dicita ulah urang bagus aya nu bagus make nu jore cak Allah sakitu sia ku aing dibere duit dibere pakaian nu bagus pake nu jore bae dibeulem sia ku aing kabelum kage kajen kuku mah teu syukuran sia ka aing toh gitu mantap ahli thariqah mah cadi ge beda alhamdulillah ahli thariqah lain deh ketika babaturan amat alhamdulillah lain alhamdulillah bersyukur itu nyukuran artinya bersyukur alhamdulillah Gusti masih keneh dibere umur bisa salat keneh ka Gusti tambahan umur abdi nu panjang hayang ibadah ka Gusti lain hayang nanaon abdi dunya Gusti geus uninga abdi teh hayang kana dunia Gusti bakal ditinggalkeun abdi mah hayang teh nambahan berbakti ka Gusti batur nu nyaho alhamdulillah ya tuh lain alhamdulillah mendak ulah salah nerapkeun sing hade kos aya orang Arab datang ke Indonesia nyara resep kuda begitu resep ka kuda mana kuda numpang bagusna ieu aya deui nu bagus ieu aya nu bagus aya ngan ieu mah kuda nu paling bagus istimewa ngan make wirid make wirid jadi mahalna meuh mahal ku wirid ieu mah maksudna kumaha ari ieu mah hercia aya ieu mah lamun hayang lompat maka alhamdulillah lamun hayang eureun bismillah ieu kudana nu bener cek urang Arab bisa dibuktikan dicoba kunyana alhamdulillah oh genjat bener alhamdulillah wah kos kapal dong kencang biasa begitu coba ya keren bismillah ji bener oge sakitu masya Allah dibeli mahal-mahal biar kurang Arab baliknya alhamdulillah langsung koplak alhamdulillah mual naik alhamdulillah wah kencang biasa seri urang Arab mantap alhamdulillah wah kekenceng banget wah kayak jurang ya kumaha pokok bismillah aja lah pengkol ke ingat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masya Allah ngejak doi bismillahirrahmanirrahim nyana bismillahirrahmanirrahim kuda bismillahirrahmanirrahim kulantaran nyana salamet henteu ka jurang nyana turun kan
bersyukur ka Gusti Allah sujud syukur teh ngadoa alhamdulillah udah lupa nyana ditinggalkeun sia waduh gara-gara alhamdulillah kuda otot ka ditu terus ngadoa-doa nyana alhamdulillah gua atuh ngejab ka ditu nyana tungtungna di leuweung sorangan geus lah bari ngalek blokeun bismillah wae atuh mal maju-maju ye nyana teh salah wirid ledak gak didik teh si gade ieu mah berena bismillah ya alhamdulillah ya Allah akbar tak salah tah kuda diwiridkeun alhamdulillah haju nu numpakanna teu sapagodos atuh kabur tuh pernah ngadeng alhamdulillah jangan ngejak bae tuh rek ulah salah wiridan sok aya jelema masalah wirid kuda dibawa ka dieu ieu cenah kieu kunaon loba teuing wiridan Quran jadi edan moal ngedankeun Quran mah malah nenangkeun pan atuh bisa jadi edan ge lain Quran na ye hate na ye baca tanya Quran mah moal ngedankeun Quran menenangkeun zikir moal ngedankeun nenangkeun ala bi zikrillah tatmainul qulub cenah mah loba teuing zikir jadi edan lain zikir lu edan ieu hate ye sia sanajan teu zikir ge emang edan nya budak ge aja eulah sasakalana kuak-kuak pasti mengkol hate lain Quran jeung zikir Quran ngedankeun dongengna di mana zikir ngedankeun malah emang ekstasi malah ya alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta ngedankeun hadisna bro cenah loba teh wiridan jadi koleng lain wiridan anak kolbuna nah namanya kudu setahap nah iyalah man harrama zinatallah budaya orang make calana budaya make samping budaya make jubah masalah nu penting mah katutupan aurat sanu ngaharamkeun man harrama zinatallah allati akhraja liman sanu ngaharamkeun papaes Allah anu geus dikurung ku budaya allati akhraja libadi anu dikeluarkeun jeung hamba-hamba Allah minal libas tina pakaian-pakaian wa thayyibat jeung kadaharan daging onta daging sapi daging embe dan lain-lain sebagainya al-mustalirat munah minar rizki tina sanu ngaharamkeun ngan kabelah dituna ditatar make adab-adaban nah mulai syariat ieu posisi di mana ieu mah posisina teh di negara nyana sebagai naon PNS atuh ai jadi PNS mah ulah gagaya bagan make samping mungkin nyana ka kantor make samping sanajan samping BHS engke di ditu seserian bae waduh mungkin nyana ketrek adzan makomna lain mau make jubah atuh lain tetep bae bupati kudu make setelan bupati bae memang geus kos kitu diciptakeunana di negara demokrasi ku Belanda bupati seperti kitu bae ulah dirobah aju bupati make samping ulah kitu keneh kiai ieu mah kiai ulah make lepis kiai make lepis waduh cek muridna kadi kiai ada ye urang kacamata hidung ieu kiai pan sebenarnya sekalian jadi copet kayaknya itu sama kom kul makom makol kul bidan rijal jadi kudu diakurkeun jeung makomna ngan urusanana urusan patali jeung libas eueuh diharamkeun kabeneran kadituna nasauk ayalah paranti pakaian khusus tasawuf tahap awal mah ieu tahap kadua mah ieu tahap katilu bebas tahap awal mah beda abri ge abri tahap awal kieu tahap kedua kieu tahap udah hayang jadi kolonel jadi letnan jadi jenderal eta teh kudu mapas dan lain sebagainya siksa heula sarua torikoh get nah keur leuweunganna mah sesuai jeung petunjuk guru kieu tahap kedua kieu nu diopedan dina batinna ge naon heula teu menang langsung engke ka dituna suuzon bae mangga ku ari anu haju langsung ngamalkeun minhajul abidin suuzon teu apan aya thariqah mah endek menuju kana pangkat kewalian kabeh ge kapan kudu sadar urang teh ya bahwa ieu teh diatur ku Gusti Allah encan salah amat mah teu meunang diomongkeun
geus bae atuh urang bae bener bener rapi ke urang geus bener geus rapi geus datang ka aya ner hijab dibuka kan geunaheun aya hijab dibuka emang nikmat ngucapkeun Allah nu ngarasakeun sabulu-bulu ngadenge Al-Qur'an boro urang maca ngadenge kadenge sabulu-bulu geus geunah qurratu aini fis shalah eta mah hese dicaritakeunana nikmat pribadi penemuan pribadi ngeunah hijab da geus disingraikeun lantaran tadina nyana berusaha nyingraikeun sorangan dunia dipicen makhluk dipicen nafsu dipicen setan ge dipicen emang bisa justru aya petunjuk ti guru kilah cara ngaleungitkeun dunia kilah cara ngaleungitkeun makhluk kilah cara ngaleungitkeun nafsu mantak lamun urang langsung terjun make hikam edan duduh nah ieu man harrama zinatallah allati akhraja ceker carita syariat pake masalah ngan kabelah dituna ke adab-adabanana ieu mah santri ieu mah ustad ieu mah kiai adab jadi kiai adab jadi ustad adab jadi santri dan lain sebagainya nah gol ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun ku anjeun Muhammadiyah ieu papayas Gusti Allah teh anu terbuat tina berbagai kainu asli nama tatadina teh ieu tina dangdaunan atawa tina kapas-kapas atawa tina tangkal-tangkal atawa tina bulu-bulu eta teh lillazina amanu pikeun jelema anu ariman waktu fil hayati dunya dina keur di jero alam dunia ieu istiqomah nah untuk alladzina amanu kulantaran hirup teh lain jeung nu iman bae aya Kristen aya Protestan aya Katolik aya Buddha aya Konghucu dan lain sebagainya berbagai-bagai agama kafir nyana ge kapan manusia nyana ge sarua boga adab-adaban milu wa insyarokahum fi hadarum sanajan rejeungan dina make pakaian teh jeung lian mukmin ari hakna mah ieu teh jang mukminin mukminat ieu teh jang ngabdi ka Gusti Allah ieu teh hakna mah jang mukminin pakaian teh jang mukminin jang mukminat jang ngabdi ka Gusti Allah adapun eta mah di luar mukminin hanya rejengan doang nu mantep ka dina khalisatan yaumal qiyamah khalisatan teh tangtu yaumal qiyamah dina poe kiamah engke anu bakal kanyahoanana ka hakan jelema-jelema mukmin istiqokna hakna ieu pakaian teh jang jelema mukmin kanyahoanana engke khalisatan yaumal qiyamah di poe kiamah teh bakal dipanggil nyana make pakaianana sesuai jeung aturan atawa henteu ketika sesuai jeung aturanana henteu israf jeung henteu aya riya maka nyana dimuluskeun ku Gusti Allah tapi ketika engke di akhirat teh sesuai jeung aturanana pugu lalaki teh ieu baina surah wa rukbah tapi ternyata ping-ping diumbar kitu kene bujal diumbar kitu kene awewe teh sesuai jeung aturanana kanyahoan bakal najaga yaumal qiyamah lamun make aturan khalisatan yaumal qiyamah memang pakaian lilladzina amanu jang mukminin mukminat kemudian sesuai jeung aturanana di akhirat khalisatan yaumal qiyamah samat engkena aya ta kapirin mah geus teu diuji-uji lantaran nya nama digejebur-gejeburkeun ka neraka sanajan di dunia make pakaian rapi make pakaian kumaha bae geus aturanana nya nama di akhirat digiringkeun nu gagiringkeun age seuneu Protestan Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu kabeh, Hindu, giring. Aturan-aturan urusan pakaian. Nu mancak urusan pakaian mah ieu mah dina Al-Qur'an dijelaskeun. Ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kitulah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kadzalika sakumaha perincian Gusti Allah tadi tentang pakaian tentang makanan
anu halal mahalalkeun bae nu meunang-meunangkeun bae ulah sok diharam-haram geus diatur ku Gusti Allah soal pakaian ieu lalaki mah kieu awewe mah kitu keneh soal makanan ieu sapi ieu munding ieu domba halal nu diharamkeun ieu anjing ieu babi ieu buaya dan lain sebagainya ialah diperinci ku Gusti Allah mana pakaian anu halal tina jenis pakaian jeung cara makena mana jenis anu halal tina jenis binatang daging jeung cara-carana nah iya kan diperinci kadzalika nufassilul ayati kaula nu agung merinci kana ayat-ayat nu bayinuha misal zalika tafsir dijelaskeun ieu kahartina liqaumi lamun bikin kaum anu ngarti anu mikir manehanana bainahum almuntafiuna bil lantaran kaum nu mikir eta lah nu bisa lapang ladil pakaian lain asal bagus kurang ditinggalin lah ieu pakaian teh tina sutra oh haram lalaki mah make sutra kok ieu teh pakaian teh ulah asal bae lantaran ieu mah carang oh ulah atuh make carang mah lantaran kadeuleu auratna geus kurang ditaliti ieu teh pakaian teh bagus kemudian teh carang lain tina sutra urang pake syukuran ka Gusti Allah ulah leuwih teuing lantaran innahu la yuhibbul musrifin tinggal dilupatkeun ke kasyariat fikih nu ngatur kumaha cara berpakaian lalaki kumaha cara berpakaian awewe kumaha cara makanan anu halal cek pikir mana anu haram cek pikir tinggal dipikirkan sanggakeun sadaya-daya ka Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'an melalui hadis Kangjeng Nabi diuraykeun melalui ijtihad para ulama hasilna arba'ah madzhabul arba'ah tingali urang mazhab Syafi'i urayan Imam Syafi'i kumaha cara berpakaian tina jenis dan jeung cara pakaianana kitu keneh makanan binatang mana bae anu halal jeung binatang mana bae anu haram jeung cara memasakna nah urang mazhabna mazhab Maliki tingali dina kitab Maliki kieu mazhabna mazhab Hanafi tingali mazhab Hanafi kitu keneh Hambali tinggal urang terserah neuk ka mana manutna da urang ngabongkar sorangan mah inna Al-Qur'an dengan sakieu doang hese Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq sakitu doang ternyata ulah diharam-haram ulah diharam-haram makan ke jatohna mungkin wajib mungkin menang tetapi kapan geus diteulaan tadi kulu wasrabu atupan eta teh makeun kana ibaha berarti di dieu teh jatohna lain haram tiba kana ibaha geus kaibahakeunana tina jenis bahasa model kitu carana kumaha loba eta mah serahkeun ka Imam Syafi'i moh lamun dirinci di dieu puyeng sakieu geus puyeng eta emang urang mau diciptakeun jang puyeng bae meureun eta ngaji teh kos kitu tah nah Imam Syafi'i mulai ngabongkar man harrama man isim mausul min syagil umum harrama fi ilmadi bahasa fi'il madi diterapkeun ku ari kana urusan makanan jatuhna ka mana keumumanana datang ka mana walah ieu tina bahasa haroma bae ge mantap kula barang neulean mah puyeng ya nya puyeng ieu mah puyeng ya kumaha ngararaji mah puyeng biasa ieu mah aing ge puyeng ieu mantap kula mah sadia bae prokol besi puyeng ieu tuh kan kemudian zina naon mana zina oh coba ditasawur heula kalimat zinah teh kumaha ieu teh zinah teh secara lafzi kumaha ieu teh secara kitu syar'i didapatkeun zinah kana Allah masyaallah terus kadina allati akhraja li ibadihi nah datang ka dibongkar ku Imam Syafi'i jadilah satu kitab nyaritakeun kitabul libas nyatakeun tentang makanan kitabut tu'amak nah iyalah batur mah ijtihad seperti kos kitu urang mah geus tinggal dibuka bae kitabna hese kadinya nah kitu carana masyaallah mentak ulang haram-haram satungtung meunang-meunang bae adapun manehanana deuk teu ngadahar naon motifna ulah mah cunang geus teu ngadahar daging kiai geus lila tasawuf lain tasawuf kunaon darah tinggi kayak gitu atuh sabodo sama kos kitu geus haram jang kula mah anggunan atuh asal ngadahar daging be puyang cek geuna teh aduh geus pahara jasa
naon eta mah hurang kulang geus kebal dengan dahal hurang emang kurang haram kulang sangeunahna bae batur wa sabodong jeung kurang mah haram emang kurang sebab darurat jeung kula mah madarat sedegan kan teu meunang ngamadaratkeun mentak haram bagi kula mah ngadahar hurang emang kurang asal ngadahar hurang ateul kula mah ateul saawak-awak deurus aya awak dong ieu ateul cekna geus teu bisa digaroan tungtung apa majikan mah jadi karyawan cekna tidak ngagaroan sial teu Ki Haji blon eta lain deh urusanana jadi berarti tahu aya motif-motif tertentu elat-elat tertentu ai asli tahu atuh halal bae meunang bae kos gitulah tinggal engke dirinci urusan pakaian urusan makanan kabelah dituna makin nyudut makin ngerucut makin nyudut makin ngerucut makin nyudut ndek ngabersihan awak dalam rangka zuhud ka Allah lain deui tamang ke ilmuna nah iyalah ceritaan tentang inkaran bahasa-bahasa kafir bahasa-bahasa musyrik nukunya ada diharam-haram ternyata halal masalah qul innama harrama rabbiyal fawahisha wahara minha wa ma baton wah beki mantep bae wallahu alam bissawab